itu kene di legok itu kene main di mana boy seperti di itu di PSBS ya. Belah dia ya ngogorona gancang pisan boy wah jatuh teh lain ngagoran artis gancang gitu mah yuk urang buka kunci tembang satacana para artis anu bari tampil marengan kanggo ka sadayana keluarga besar PSBS anu tercatat di simkuring kirang langkung artis-artis anu bari tampil kirang langkung aya kana 748 artis anu bari tampil mugia tiasa muni ngabohong teh kabina pina cenah saur ibu anu di itu ya. Oke di uyapan ku ring-ringan para donatur di PSBS obos bandar-bandar ya pokoknya mah siap insyaallah kin ku simkuring dipersiapkan panginten daftaran anak sepados nyarengan ngahibur ngarah-rah oke disarengan ku kuda renggong di paguyuban mana kuda renggong di tim mana Tanjung di Tanjung saha wae namina ya oh si Kobra lain oh si Ujang kadenya ngajejek anu keur lep hariwang pateruwas HP di deketan kuda padahal moalnya si Oyak Tanjung ya putra Oyak ya baris nyarengan kepanitia panginten nyohonkeun palataranana di rada dilegaan di payun korsina 2 baris mah di kapengkerkeun margi kapengker masih kene lega yo urang kasangkeun panginten sateasana nyarengan para artis aya daftaran artisna saha wae aduh MC teh ieu mah rupa-rupa pisan teh apal dinya manggil saha teh ayeuna ya sateasana panginten urang sangka dina sesana nu kadua urang kasa dina laguna Junan spesial oke buat obosku Banar Murray nu aya di Cimahi kalau rasa nuju manco ngalangkungan live streaming Tasya Akila iya jangan lupa di subrek ya di KLS ya yuk urang kasakeun dina laguna Junan Sor, sambil persiapan panginten murang kali anu dihitan gini pada ditaikeun kana kuda. Mangga. Panganten heula sok, panganten sunat heula nu bade naik panganten sunat. Ke pami panganten sunat nantos abah ge bade naik kana luhur kuda. Sarka warga Cirangan sadayana sabudere Desa Jatisari, Desa Malasari, Kecamatan Cangguang. Ayo kita bergoyang berdendang ria. Di sarenganku akuna AA Gonyelek biasa dicek di TikTok.
tadi salira nembongan deui dina jero pangimpian anjeun imut sajorela gerkuring tambah tibelah dinten ieu salira nembongan deui dina jero panglamunan anjeun imut sajorela gerkuring tambah dibelah duh junjunan duh junjunan dewele kabayang bae duh junjunan duh junjunan dewele jadi impian disarankan ke para obos-obos sarangan para donatur sadayana barakos nyarangan dina bagus saya Bos Royan, Bos Ece, Bos Amit, Bos Ebir persiapan dinten ieu salira nembongan deui dina jero panglamunan anjeun imut sajorela gerkuring opos-opos sadayana tambah dibelah duh junjunan duh junjunan dewele kabayang bae duh junjunan duh junjunan dewele jadi impian duh junjunan duh junjunan dewele kabayang bae duh junjunan duh junjunan dewele jadi impian.
saya kabeh hatur pamuka lawak dina sasana kadua dina lagu Junjunan. Aya pamanut lagu deui saha? Ibu, saha wae Bu? Ya, sambil persiapan oke, penginten pami para sering sedang dosna para biduan, para artis kita panggil ya, dikarenakan artisnya sebanyak sekali, ada 187 artis, anu tos dipersiapkan penginten orang panggil tilu-tilu heula. Ya, di antawisna aya Neng Via, Neng Arti dan Neng Iis anu baris nyarengan, tilu-tilu biduan orang siapkeun orang standby keun di luhur panggung sambil nyarengan para obos-obos di antawisna aya Bos Koyat itu K R L oh Bos Royal Bos Cecep naon ya Bos Cecep sayur ya Bos Amid Bos Ebir hah Ebit sinulisnya sih bener tuh ya nih jadi disangka tuh bisa maca padahal ya Bos Uji bener ya Bos Ane Bos Ari ibu mau menit bener Bu ya Bos Kuncir pokoknya aya araraya ya Bos Haji Ayi tunggal aya nah gening can aya ka dieu salah Bu sambil mempersiapkan sambil bacakan para artis para biduan yuk orang kapayunkan absen heula ya Bu sadena ya sambil panggil para biduan para artis yuk orang sasangakeun di atabisna nu parantos siap aya Neng Arti Neng Iis Neng Via ya soal jojogedan hela opos-opos nanti dipanggil ku abdi bur ada diperjelas di tulisanan aku cetak tongku aksara paragi meuli obat lain teu kaharti emang teu bisa ya sambil persiapan para biduan para artis yang bertiga aja ya ke atas pentas untuk menghibur anak-anak sunat anak-anak hitan. Tadi ada yang bicara bosan kita tadi cenah si eta wae nu nyanyina cenah. Da urang Sunda mah sok aya paribasa walaupun ieu aya lila-lila teuing mah sanajan kasep oge lucu anger we kalau keun aku bosan. Boy. Rajin ngobrolan gitu. Yo, aya ngantos walaran oke ngantos persiapan para biduan. Ngantos obos-obos ka panggung. Urang kasakeun dina laguna ngantos saweran walaran. Persiapan Bos Cecep, Bos Ecep, Bos Wandi, Bos Ujang Aji, Bos Jaja, Jari. Cinta kuring esku kersalira moal rek udara subaya anu mawi gelis ulah rencang saya cinta aa moal rek udara subaya sumpah akan tos diikrarkeun mugi wae tong disapirakeun akang bener cinta akang benernya cinta akang lain cinta pupulasan bos luasna lautan luhurna gunung manglayang moal burung ku akang barisi sorang pikeun ciri bukti cinta akang anu suci mugi wae nu geulis salira nampi gerak
gerak bisa Bos Royal kawitan akan nanti walaran cinta tianjut. Mangga Bos Royal, mana Bos Royal cobi ngacung buat Cece Pampung Sayur, Bos Haji Amin, Bos Ebit, sor para bos Bos Ade Kucir, Bos Uji, sabaraha hawe heula ngalarisan da sanes tuangan nyalira ieu ge bakal dibagikeun di ditu ge tong hariwang. Sumpah akan terus dikarkeun mugi wae tong disapirakeun akang bener cinta akang benernya cinta akang lain cinta pupulasan bias ku amplop pakai bias luas na lautan luhurna gunung manglayang moal burung ku akang baris di sorang dikeun ciri bukti cinta akang anu suci mugi wae nu geulis salira nampi prak gerak gedageun prak geralisakeun akang nganti waleran cinta tianjeun. Sekali lagi guys, yo and one and two. Luas lautan luhurna gunung manglayang moal burung ku akang baris di sorang dikeun ciri bukti cinta akang anu suci mugi wae nu geulis salira nganti prak gerak gedageun prak geralisakeun aa nganti walaran cinta tianjeun. Sekali lagi oke Hendra luas lautan luhurna gunung manglayang moal burung ku akang baris di sorang alah hatur nuhun dikeun ciri bukti cinta akang anu suci mugi wae nu geulis salira nampi prak gerak gedageun prak geralisakeun akang nganti waleran cinta tianjeun. Borok tak tak borok ping ping bangdung blang. Oke Bu. Ya buat para biduan, para artis yang sudah siap untuk menemani kita bersama, ada Miss Via, ada Miss Arti yang akan datang dari sudut biru dan disusul oleh Miss Es yang akan datang dari sudut merah. Ngapa gue dek tinju cing torojol tijul kororiu ya. Nah dari abah manggil deh. Yo siap, kudanya sudah siap digoyang. Hoyong lagu naon kuda? Nyada ngajak obos pante ka dieu wae. Nya. Padahal itu diseratkeun ya. Ongke cenajang biduan menikah nah hasieun nyawer ka Bah Adis. Tong hariwang bos, nyawer ka Bah Adis mah lain yang kepentingan pribadi. Di mana kengeng saweran di dieu ge ku abi bakal dipasihkeun kanu hak nampina. Kalasan abi ge sami Bah Adis oge nuju gaduh program nulung kanu butuh nalang kanu susah di mana kengeng artos saweran dipasihkeun kanu hak nampina nyata pun bojoh hoyong meser kasur.
Ya, no itu terus deklok tengahna mun ngagoler sisi pada sisi teh eling-eling di tumpang tindih we gitu. Da etana kasurna teh kitu tah miring teh segitiga ka handap. Ya isuk-isuk teh ngagunuk we di tengah-tengah. Siapnya bosnya? Tong hariwang pokona mah. Ya, dasok dibagikeun gobi ge. Aya kana gas, kana listrik, itu ge nya. Tadi karena kepentingan searah. Ya, sambil persiapan para biduan. Aya lagu naon atuh sakti obosela sambil majengna para artis nuju dararangdos keneh. Bos Wandi, sepi. Anu mana Bos Wandi? Oh, Kopiah Bang Pitung. Abi teh wengi teh tadi pas di kontak ku Ibu Win cenah kade alamatna di Cirangang. Jol pas bobo deui ngimpi nungtun muning. Digantelan di sapu tangan. Itu saha anu acuk beureum teh jauh teh nyambung ya. Itu saha anu ginding si horeng teh Bos Wandi bade ngarencangan gitu hartosna teh seperti tadi sebelum zuhur ya. Udah ada di sini ginding para biduan para artis. Wow, kelihatan ya. Yang pertama ini adalah Miss Pia. Oh, nih Miss Arti yang pakai baju kuning ya. Oh berem. Disusul dengan Miss siapa? Miss Risma dengan kostum berwarna ganola, ya, ganola. Dan disusul juga ada Miss Via, ya, dengan kostum yang tidak kalah indahnya. Ini kostum memakai warna bulau langit, ya. Makasih para musisi Wakmam dengan penampilan dari salah satu kontainer juga ya di channel Tasya Akila yang selalu eksis ya, mulai nama panis di luak ya. Kumargi para biduan para artis saya di luhur panggung panginten dia acara orang cekapkeun wae dugi ka saring senang kayaknya mau ditutup neng ini aramut neng nyaranak mik nyalirat teh onte. Siapnya obos-obos aya catatanana di AA nya. Tong maragil Abah kade AA. Nya AA teh Abah. Cek 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 bersama. Kumaha Bah? Iya, itu aparat itu itu teh diganyen teh itu kadus. Aparat perselingkuhan mereka mah. Di panggung salah sawios kontainer ai ngobrol menit teu make dadasar bisa. Oke, mungkin sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah itu di Nuraraga Tasyakur. Ya, Tasyakuran ti Paguyuban Sosin Bandung Sejahtera dalam rangka hitanan masal bakti sosial. Iya, luar biasa. Barangkali udah ada atensi permintaan lagunya dari keluarga besar Bandar Sosin. Iya. Iya. Desa naon itu kan? Ini teh Desa Jatisari. Jatisari. Ada dua desa juga ya, Desa Malasari. Malasari. Para memang Cirangang we sabudeur. Kumaha Kang Usep, saya permintaan laguna Kang Usep di keluarga besar Bandar Sosin, Desa Jatisari. Aduh, neng Arti. Ya, aduh. Sadar pisan. Regreg beb kiamanya. Regregnya orang tuh. Udah di absen ini bos-bos luar biasa. Ada 5.000 bos di sini ya. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih buat bos-bosnya, Bos Royal, Bos Cecep. Ya tidak bisa disebutkan yang lainnya ya. Saking banyaknya gitu ya. Alhamdulillah mengadakan syukuran hitanan seperti ini, mudah-mudahan rezeki yang dikasihkan kepada anak-anak yang hitanan tergantikan dengan yang lebih ya. Iya, berlipat-lipat ganda. Betul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, barangkali ada atensinya. Sekarang ada hiburan katanya ya. Coba kita panggil dulu Arti, ada bos apa aja tuh? Ada Bos Royal. Bos Royal. Yang pertama, Cik. Cobi Bos Royal anu palih mana? Kita absen dulu. Ada, Bos Royal. Ada ngacung, ada hadir, Cobi. hadir. Oke. Yang kedua ini ada Bos Cecep. Dia nanya, kampung sayur? Bos Cecep, kampung sayur.
Bos Cecep Kampung Sayur yang mana? Luar biasa Luar biasa, sekali. alhamdulillah Hadir. ya hadir. Bos Seueur. Master. Iya, betul pisan. Kotak amalna tos disayogikeun di pali dia bilih bade nyumbangkeun sebagian hartana kangge. Wah, sebagian hartana kanggo anu membutuhkan gitu Ya, siapa yang membutuhkan? Ini terus Dede, akan Dede membutuhkan. ada yang membutuhkan ada deh mah. Mana deh mah iya. Naon? Gadis. Oh, gadis. Jantan sangat membutuhkan gitu nya Betul, uluran betul. tangan. Dari bos-bos ya. Ya, sampai menunggu atensi cobi atas ayata acan. Atas ayat pamunutna ti ibu-ibu na oge mangga ti warga sekitarnya. Di Jatisarinya Iya, ada. keluarga besar Jatisari Keluarga nih. besar Jatisari. barangkali Gimana ada buat bos yang di belakang nih? Udah ada permintaan lagunya langsung aja. naik Bos ke Royal atas. gimana? Ada atensinya belum? Belum. Belum. Kita kasih koleksi Cena Beb. Ya. Oke, mungkin semua ada atensi dari keluarga besar Kampung Jatisari ya. Kita Betul. kasih dulu satu tembang yang cukup manis, lagu Ya. koleksi dari kita. Ya masih di sarangan, sarang gentra katineng di Gimana? Palidiana. Bos Oh Amit, Ayun siap, Puntang. Bade Bos Ayuna. Amit, Bade Oke, Ayuna, itu siap. langsung dikasih aja ya Ayun Puntang. Tak etanya, kita kasih yang cair aja ya gitu ya. Sepada serada haneten gitu ya. Kah? Dari ketua. Oh siap. Pak Bang. Oh iya. Bos Bang Bang ya. Ketua kita ya alhamdulillah. Gimana Bos Bang Bang nih? Masih ditunggu ya. Tadi hayang naik Beb. Ayo Bebek. Hayang naik terus siap ya nah. Yuk. Ya masih batas-batas ya. Bos Bang Bang, diatur anak kapayu Bos Bang Bang. Ayun kambing mau beri nyari, ayun puntang mau beri hujan, emang kudu di ayun, puntang mama ayun ayunan, ruksana masih beremah, ayun kambing mau beri nyari, ayun ayun puntang mau beri hujan. Donatur terbesar kita ya luar biasa. Keluarga besar BSPS.
Ayun bangsil lila beri nyari, ayun puntang lila beri hujan. Selama kudu di ayun, bos bambang mah ayunan, rasa masih beremah. Buat kaya Ayo buat bos-bos yang mungkin masih ditunggu nih ya. mau dipodok, Sorban paling paling nakal. kemana Dede Pria? Eta akan hati kami yang kangen makan haji Saya ayah haji sorban paling paling nakal sikap buku akan kenaon si akan kening sopan sopan kasobaroyon kajalan senopang depan di jalan sopan jalan Oke, satu Harus teman. kebangkan ya. Betul. Lagunya Ayun Bambing. Bambang. Ayun Puntang ya. Ya masih gimana buat para bos-bosnya ya. Masih ditunggu atensi-atensi lagunya. Betul. Gimana nih Kang Usep? Ya, Kang masih buat Usep, abos-abos mana Kang Usep? Hah? Kang Usep anu mana Kang Usep? Masih banyak obos-obos di belakang sana ya. Sok, sebatkan nih Beb. Mohon, ada Bos Haji Amit. Coba Bos Haji Amit bagaimana Bos Haji? Bos Haji Amin mana sana Bos Haji? Bos Ebit, Bos Bos Adek. Ebit. Terus? Sadi-sadi. Seur pokoknya namanya alhamdulillah. Iya. Bukan mau diaturakan kamu bos dayananya. Masih bersama Gunter Akatindeng di Bali Payun pangintennya masih diaturan permintaan laguna. Mangga, di haturanan atensi-atensina mangga pemenuh Iya. temangna di keluarga besar Jatisarinya juga ya. Iya. Buat ibu-ibunya yang di depannya juga boleh. Barangkali mau menyumbangkan suara emasnya juga boleh ya di sini ya. Mungkin masih Jangan ditunggu malu-malu nih. ya. Oke. Alhamdulillah kita mah tidak dipungut biaya apapun ya Beb. Tidak. ya. Tidak. Tidak dibaut biaya. Ya, lagu apa lagi yang selanjutnya? Tak acan ayah. Kacan ayat cenanya. Gimana buat para bosnya? Udah ada atensinya? Ya, mungkin masih mengingat dulu ya. Ya, masih mengingat mungkin ya. Hikmah diri. Ya. Rada awis eta teh bos temangna. Gitu. Obos hikmah dirina pada ayeuna obos. Bos Ebit. Ebit, sama Bos Ebit. Siap, ayah bos Ebit. Bos Ade, siap.
kasih nih ada hikmat ini spesial buat Bos Ade juga Bos Ebit ya. Yang di belakang sana mungkin masih ditunggu nih. Kayaknya itu Di sepasang, depan. Beb. Ebit, Sepasang. Ade. Ebit, Ade. Ebit, Ade. Aduh. Ya, masih bersama Gendrak Katineng. Masih nyarangan di Natasha Syakur. Syukuran paguyuban Sosim Bandung sejahtera luar biasa ya. Iya, luar biasa. Badar-badar sosinya di belakang sana mungkin masih ditunggu nih permintaan lagunya lagi ya. Ada hikmat ini spesial masih Gendrak Katineng spesial Bos Obit. Bos Ebit. Bos Ebit, Bos. Masih ada hikmah diri. Aturan pangeran susah senang pasti datang. Kita hiji bagian anu moal bisa naon anu karendam Ya masih bagus ada Ayo Bos spesial buat yang punya lagu nih. Ada hikmat ini spesial buat Anda ya.